maut eta jang sukmana cari kabeh agung terima kasih nah waka maut ongkoh maneh teh hayang nyanung eta cerita nama eta jang sukmana teh gering teh teu lila pas keur sujud maot ya beutuk teh maot eta jang sukmana cari kabeh agung terima kasih nah waka maot ongkoh maneh teh hayang nyanung eta nu disebut mobil, eta nu disebut motor, eta nu disebut pamajikan kayaan milu cerita nama dibawa WKI ke kuburan si pamajikan teh ujan saha ya anu kali kuburan nama ayeuna kupen cu cuy kupennya tuh kali kuburan udah itu imut kupen imah di dalam ya ada gedean gitunya kuburan nama makanya ya teh manehna teh karesepna teh si cepot urang abuskeun urang sakalian kubur jeung si cepotna sakalian sana ujang tu motorna tah karunya tah motor blade eta teh urang sakalian urang kubur bakal kitu moal pamajikan paling-paling wayangna mun budak teh jadi dalang dijual motor meureun paling-paling dipake tak kumaru itu yang boleh dijual deh ya kurang wes dadah sematinya harta bana mah mau bisa nuturkeun semet cek kurang dicabut nyawa kau Allahu akbar la ilaha illallah dengan tahar gitu ya sematinya mobil eueuh, motor eueuh, pamajikan eueuh, imah eueuh, jabatan eueuh. Mana nu deuk pilu kadinya? Wah. Naon tah nu dibawa? Boeh. Ya. Nah, cenah boeh beuteung make saku. Oh, sakuan boeh deui. Pokoke kantong gitu. Nah, ya. Nah, urang kaditu teh teu barang bawa. Simul silip jeung siloka di mana ya boeh make saku sakalian bejeketan kayak di Islam harta tah jadi tatalang raga harta mah ya hiji waktu galiging panas tiris kumaha ieu si akang geuning si atuh ujang hari itu ke ATM pangagoreskeun di pos hansip sudah naik geus muka bukan ATM-nya bos hansip ya digosok-gosok we kada dilihat apa ge ku hansip naon cenah ceu ya sarjang ATM